Roma bahkan ayah hiji dina sebagian hikayat nyaeta ayah hiji jalmi namina Muhammad. Ari Muhammad teh eta sapopoena bujeng-bujeng urang salat tarat salat-salatan dan dina bulan anu biasa. Hartina ninggalkeun kana kawajiban manehanana selaku anu Islam tapi tarat salat eta jalmi teh namina jenenganna Muhammad. Samping sasi Ramadan anjeunna nyata siap nyata ngadangdanan diri pribadina nyata melaksanakeun nyata ibadah sholat. Bahkan mudahan eta Muhammad dina perkara anu naon kitu paut hartina anu teu fungsi digawe dina sasi anu senesna dikodoan eta sholat. Namun artinya sabab dina ieu sasi teh nyata sasi dilebetkeun syahrul taubah, artina sasi taubah, sasi rahmat, sasi kanya, sasi maghfirah, sasi pangampura. Kumaha sakitu eta Muhammad teu hartina sanaos dina sasi anu sadena teu pernah salat ngadeg dina sasi Ramadan nyata ngalaksanakeun salat. Lain menggol salat anu wajib tapi nyata ngalaksanakeun anu sunnah. Dina sapoe saeutik nyata salat anu fardu nyata 5 waktos. Eta wajib hukumna fardu. Dina sasi Ramadan lain unggul dina anu fardu, dina sunat oge dilaksanakeun hartina nyata ngalaksanakeun salat tarawih dina buktinyanana. Eta Muhammad kadituna eta jalmi dilebetkeun nyaeta husnul khotimah, artina sae panungtuna.